dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla. Bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannyana teu pernah dakwah cicing gue nyalamatkan diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalamatkan diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di masyar. Ain geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran abdi Junid. Digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus. Mana kiaina? Kiai abdi bagus. Kiai surga. Ngeunah. Ahmad sia kade timbang. Sia bagus ieu salat jeung puasa nang di saha sia? Nang ti guru abdi. Sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman kiai anu. Gerakan kiaina aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai. Bagus sia salat sia. Surga, surga kan ngeunaheun. Mantap. Hayo kabeh, kabeh. Duh ditararanya salat teh bagus, zakat teh bagus, segala rupa bagus. Ditanya nang saja kiai, pengajian di mana sia? Di anu. Bagus, bagus. Surga, 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 surga. Ngeunaheun. Tak jawara. Timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngadu kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyaonang sa loba kata abdi mah prengki predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, jawara teh keluar. Keluar jawara. Barang keluar. Malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Malaysia yang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Anjeun kiai. Kiai panggil ka dieu kiai panggil. Panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai.
cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui siapa barengan jeung tukang jimplong tukang remi tukang eta kuduna jeung eta eta mah jelas tah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter nu kos kitu mah ge araya engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka henteu panggil heula kiai panggil ka dieu sia zaman kiai saha. Abdi zaman Ki Fudoli Ki Fudoli geus ngageter-geter wah aing ka neraka oge cek teh apa aku jawara sial-sial teuing nasib aing cek ciut Ki Fudoli di dieu cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya Ki Wahab aya cek aja loba kiai kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli aju datang iya Ki Fudoli bener naon si jawara nah barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka engke heula masalahna naon heula sak malaikat naon tuh ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura ieu mah bara ragus sakeuna teh tuh ayo ieu bara ragus ieu naon deui aya keneh malaikat sing jeli atuh jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu sia jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnyana tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungeun imah lah kahalangan sababara imah tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cek Ki Fudoli sial-sial teuing nasib aing cek nasib aing jadi kieu tanya deui mail sia Ki Fudoli emang beneran teu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Fudoli aya bae akhirnya bebe aja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep dihijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang mun karat dihijikeun ulah naon garang-garana ngeunah sebab daun dititana ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang tibana ieu tah falamma akhadhat humur ajfatu
nu mentek ieu nu 70 sakitu Barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk ka aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun bae hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh 2 akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon nu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon Mang Haji bisa ka neraka ngredit mobil teh anggus cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Fudoli kunaon tuh ieu Haji Pendi make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tah mah atuh geus teu kudu dicaritakeun ka parangih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu na Ki Fudoli bener kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobil nyana cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang ulun sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah dibenduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa hajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta
malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun ge insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram tuh siapa bangun si anu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja ka sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja dibayar ka kiai ucita tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajin abi naon di akhirat aing aman mana geus sakala rupa geus dicarita-caritakeun korupsi geus dicaritakeun urusan yayasan geus dicaritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat haja uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun emang Haji Makmun aya lamun teu ondangan aya jada jauh dua teu kula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abahnya nama tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun keur zaman gagah disuud teh zaman eta araya keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge ieu teh kulo nyaho kiai haji teh nyaraos etikan ban bae ngajina mangga sepeda mangga motor gelas eting nyaho jadi si A si B si C si Haji Ahadu nyaho sok ngaji terus kabelah terus dipicung ka dieu nyaho atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabelah dieu mah teu barang masuk Golkar aju teu ngaji jajan nyararaho terus digemborna Ki Muhtar atuh nyararaho aja terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantak Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kula eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi ya betul 1 2 pernah kamu nyinggung-nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus bagus Nges, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadah dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap.
lamun ke masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Atulinnya anak nu korban tah mah. Atulinnya anak nu korban tah mah. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya na lain atuh jangan duitnya na mah saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Ye, emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki ucing mah iku aya sombong bae. We henteu bae. Sia mah benerkeun bae ongkoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing alah segala rupa dicaritakeun. Oh mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeuleuh dan henteu aing teh mau jadi jurig sekali-sekali jadi jurig. Ih sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebel urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Ki Pudoli musruk oh kan aing embung jara Ki Pudoli embung aing tetep nyalametkeun diri medek anu ngadu kotok ku aing mah didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang tadi sit aing ada loba nu bendueun, nu bendu kajeun geus siap jasa dipake ka bendu kudu ngadu kotok, kudu judi, kudu mabok, kudu zina, kudu korupsi, nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu masalah ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala.